puguh ari ngobrol teh kopi teh. Beres. Punten eta Kang oleh kopi Kang oleh. Tadi ya. Ieu monggo seur ieu kesepuhan ge. Alah, tah. Ieu karek nyamuk. Kirang hiji atuh kopina. Hiji deui ieu Kang Eden ieu. Eden teu kabagian ieu. Oleh. Tega Nuhun oleh. Pan ari geus aya kopi mah urang teh ngobrolna semakin cihuy gitu. Alhamdulillah. Ada lancar ya. Keke ya, ke. Dacan bubuka soalnya si kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi khususnya penggemar obrolan ngareng ngidul anu aya di mana wae nu di luar negeri anu dalam negeri anu di perkampungan anu di Luar negeri. alhamdulillah. Pan urang teh ayeuna mah ngareng ngidul terus aya di channel YouTube. Saya. Jadi biasa kamari kan di Amerika aya nu ieu. Aya nu ninggal. Henteu, maksudnya aya nu nyarekan maksudnya. Mohon. Sama teu kahartieun. Apalagi panginten sarta can dilajengkeun punten we di subscriber aja channelna. Di subscribe atau di like, oke? Eta loncengna tadi centang teh supados ieu supados engke upami tayangan ieu tiasa langsung ka akomodir deui. Ayeuna teh karasan sim kuring teh ieu teh onang alos sasamanya kadinya. Sim kuring tepang sareng para inohong di non kasunaan Rawayan non? Pusaka Rawayan anu base camp na teh ente di Villa Mega teh, Villa Mega. Karena di Babas teh Villa Mega teh. Itu karasan udang aloh, sim kuring nuju ameng ka dieu. Jadi asa balik deui ka zaman baheula. Aya naon teh supan cau, kadang-kadang. Oh, Aya kopi, aya toko-toko kasunaan. Painten. Ieu teh kieu Kang Cepi ieu. Ieu teh sim kuring teh rada lain rada deui sanesna mah ieu teh. Asa melang. Sabab di wewengkon urang teh geuning ayeuna teh nilai-nilai kasundaan teh geus hampir eueuh we kayaknya Kahilap Ada punah mah aja. Itu aya punah mah ya. Mun pena tos kali ini sanes Kang kieu lamun punah alus berarti. Mun punah teh alus. nah tadi. Berarti geus teu boga hutang ari punah mah. Sanes punah berarti nya. Geus kasih jati geus kasih dikeun teh ya gitu. Tah ieu jadi kamlang sim kuring Kang Cepi ya. Lumatak nalika sim kuring nguping yen di wongkon urang dek diangkeutkeun deui ngeunaan budaya khususna ku pusaka Rawayan teh sim kuring teh aduh asa kumanya asa nirimbingan. Nah ieu teh Kang Cepi ya saresna mah peryogi ku sobat-sobat sim kuring ge nya mata itu nungguan si Abah Oo sim kuring teh sabenerna mah. Aya bawa ka mana we? Ya bede ka mana di payun. Tadi teh geus dek ka dieu senengan terus buka Sampurasun. Abah itu tungguan teh tadi. Panjang umur Lain diobrol. tungguan. Hah? Dengan itu tungguan. Dengan sabadang nang. Jangan sebadang dang. Nah, jadi teh mana Asa badang. polon ka sabadang deh. Can buka mengenai Can buka. puasa geus 4 penting. Lo gitu. Puasa model kumaha siapa? Wah, eta teh. Anu kateuing saya teh mah kitu mah gini awakna jiga jongcoran. Lain bah ieu ieu teh penting pisan ya Abah ka dieu teh nya. Otak ditutungguan. Ya kumaha meneh? Sabab ieu teh pan urang teh keur tepung jeung para inohong ieu teh di kasunaan. Ieu teh Nya. atuh kudangan-dangan heula abah teh. Anu matak ditutungguan teh tadi ge. Kenalkeun atuh abah Oo. Nah, ieu Pak Eden. Ya kenalkeun atuh Pak Oo. Inohong di Kampung Mega ya teh. Kesepuhan ya tadi ya. Iya, Bah, teh inohong di Bojong Rangkong apa. Dan kumaha mengenai Jadi ieu teh Pak loba obrolan anu kalintang jadi naon gitu. Kata aja sim kuring mah. Sabab ngobrolkeun deui salah budaya Sunda, Bang. oh nya atuh tong priok gitu nih. Tak maksud kieu, Nya, bisi kumaha? Abah dek tataros. Nya Dek taros ke naon ngeunaan budaya anu dek diangketkeun deui ku
reng-rengan Kang Cepi. Lain ada abang lagi sakit kekolotan anak. Ini gue minta tanya atuh. Pak, adi budaya mah lain ke budak orang. Tapi ke sakuna anu ngarasa urang Sunda. Ya. Kudu apa lah karena budaya Sunda. Ulah komo abah geus kolot kudu jadi contoh. Ke barudak. Jadi hari masalah tetanya mada watas wangena mulanya. Budaya teh ciri nu mustari atuh Bang. Bikin Eta bangsa teh. urang. Nah, Budayana leungit bade kumaha tuh urang. Eta raras Kang Cepi. ari cek paripawas teh budaya teh identitas hiji bangsa. Jadi hiji bangsa luhung adiguna nanti ditinggali tina budaya. Ya eta. Ulah cudog-dog tinggal iga teh cenah gini gitu. Iya, bener. Ulah jati kasih liku junti. Eta bisa. Atau lah ngerti apa ge? Ya tapi pan ayeuna nu narekam di urang geus kitu, Bang. Barudang nu noman teh ayeuna teh geus ilang kasundaan teh. Dina Cumario nya. Ayeuna Kami nama eta. Dina Cemarios. Jadi lain anu kasundaan, ayeuna mah barudak ayeuna mah kakoreaan. ka Korea Ayeuna. Ya mau salah lanjutin kana Korea. Korea. Ain komo ayeuna nyerekap nyengarepan lobaran muni. Wah, Nyengarepan lobaran. nah kumaha kitu? Baju awewe teh naik muni. Naik kumaha maksudnya? Oh, tadi nama tina memunjangan ayeuna teu ka dieu. Oh, eta mah tuh lain naik sugan teh naik hargana. Nyingsat, Nyingsat naik. Kan kieu ari baheula mah pan Korea teh dipikasieun. Geuning lamun aya suara Korea cenah. Ari heuneung kabeh. Korea kan eta mah. Barayana ada demit. Ari eta mah Korea nih barudak teh mending asupan Korea we. Nah iya anu beuneu ku urang teh kudu di kumanya barudak teh kedah di pasar kuninga bah. Yen urang teh boga budaya anu adiluhung. Ya gitu. Bodina bahasa, bodina perilaku bae teh kitunya. Anu utamina mah ulang ngamitan teh tina bahasa heula. Nah iya bahasa. Mari upami bahasa Sunda teh tentang beuleuhan. Laras. Ayeuna upami ngeunaan hiji rupi we ieu teh sapertos ieu bendana sarung tapi namina teh sejakeun rupi. Nya anu aya dina diri we. Nganamian hiji perkara ieu wae kapan. Rupi-rupi ya teh aya nyebat mastaka, aya nyebat bulung, aya nyebat babato. Jadi nama beungharna bahasa Sunda. Ngeunaan dina beunghar bahasa Sunda teh kan terlepas dina udah unggul bahasa. Cepi apa teh ya sanes pisan lho. Kamana deui atuh. Milarian sabadangdang. Kieu lah ieu teh jelas ari abah nanya ge acan teh can beres. Lain kan we ari masalah eta mah keun beda. Aya waktu deui moal bisa badangdang ayeuna teh apa teh teh pada keloparan. Teh Idul Fitri bisa kabawakeun. Oh mana we teh bari Kabawakeun wae. Kabawakeun ku kota ayeuna. Mari sia tam geuning masuk. Nya bener. Ayeuna bisa pakai baju preman teh muni. Oh, atuh kadang wah kudu geus. Kamari teh cenah nyarita ka Abah, buker teh hejoan cenah. Naon teh? Lebaran teh nya. Baru bawa tayu. Hutannya gitu, Ya Bang. bener. Orang Abang bisa mah bawa ka dieu, Bah. Sama teh urang ngomongkeun budaya. Soalnya pamajikanna Eli, Ibu Eli. Saha teh? Wah pamajikanna tuh Bu Eli, Abah cenah pangmilarian bisa badangdang. Nya sok atuh ku abah Apa teh? Orang manusia kabawa ku sakabak-kabak. Nya. Oh, paramios kena Tapi teh dikata aja teh, Kang. Di urang mah pan beunghar bahasa Sunda mah bener. Malah aya bahasa-bahasa anu teu bisa diterjemahkeun kan lain Kang Eden. Beres gitu pisan. Contoh misalkan nya lamun urang nguseup slom kiriwil. Nah, ya Terus kurunyun. runyun kan eta teh teu aya dina bahasa yang lain. Mau dina bahasa luar negeri mah teu aya. Beres. Ngan aya dina bahasa Sunda unggul teh. Jadi mata perlu pisan mun urang teh ngamumule deui bahasa Sunda sabab bahasa anu beunghar. Hai. Kan tadi si kuring mah kata aja teh. Halo, Bro. Iya iya. Kela Bro. bah. Kela ari abah bisa. Ai abah di mana Iya, ya? lagi, Bo. Higo. Naon teh? Lain. Dia ngajar nara, dia teh dia rame kieu ayo. Ujung ngobrolkeun turun berok teh. Bah, kieu bah. Aduh. Dia teh abah kenangan abah. Kenangan abah bawa. Maksudna mah sih memang sih nanti kita ka dia abah ge. Ah, teu perlu bohong, abi mah nangan higo.
lain bieu teh abah oh teh neangan abah gitu. Bieu abah jalan ke belah mana? Adi itu. Oh, poin ngan tutupang ya abah oh ke belah ditu, betul teh jauh. Adi Igo ke mana? Aya di tukang kopi tadi teh ningali teh, Bah. Saat teh si Igo. Igo mohon. Nah, atau puasa gitu. Duka. Ya aja si Igo teh. Rek latihan. Desus. Aduh. Debus. Bus, Debus. Repot. Oh, preman. Preman mah. CF sabaraha botol eta apa? Kita nggak Di lu balong di kang preman. Bah. Ai eta rambut tek dihejoan cenah nya. Oh, bah. Iya teh pan urang teh ngobrolkeun budaya. Budaya naon? Budayanya budaya Sunda. Mata tadi teh rada melang da cek si Abah Oo. Abah teh lebar teh udah dihejoan. Nah, ame juga penyanyi Korea cenah gitu. Korea. Ngecek. Preman kuuk. Kalau komo katanya. Sebenarnya rada mantep tadi di acara. Mohon betul, leres. Abah ya. Kopina. Abah bade ngopi. Bade ngopi. Ari preman mah jarang kan ngopi teh lah. Biasa Iya mah kena iya naon Cibodas gitu. Cibodas. Di aja Kang. Ada cekap-cekap. Nah, anu utamina mah urang teh kan salaku orang Sunda. Gaduh bahasa. Teu gaduh aksara. Lebih kaguar aksara teh. Hari bangsa deungeun-deungeun mah kapannya udah Cina. Bahasa Cina gaduh aksara Cina. Ya. Orang mangga Udah sekedap ini. Bade ngopi teh sekedap ah ka sadayana. Nah, iya sok teu paramuana teh ya. Tuh apa? Can beres. Igo. Acan Yang beres. paling penting ka Igo ya. Dek naon atuh ka si Igo Latihan. Latihan naon apa? Latihan silat. Oh, dek latihan silat. Kan ada latihan silat teh gitu. Memang geus janjian jeung si Igo. Janjian nih Igo. Oh, nya sok atuh. Oh, Dia berarti di tukang kopi, Pak. Iya, Pak. Ingat ya. Pak ieu. Mungkin lamun di pasampangan tepung jeung Abah Oh, kadari deui gitu jeung Igo gitu. Heeh. Oke, Bro. Ya, Siap, bro, siap. siap. Mangga, Pak. Tah hampunaeun Kang Tani we. Mohon, Sobat mohon. simkuring mah kitu dah. Sud. Jika teu make etika. Datang tadi onang balik. Cuma gitu. Urang kan ngomong. kan masih kene manjing kita jaya langkung gitu. Datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gae. Ya, si Sliya unggul. Era. Apa tuh dia? Bro, Asal tadi, Igo. bro. Asal kata lieur uing mah euy. Biar kumaha? Iya, iya. Tadi teh bijil Abah Oo. Dia neneangan Abah Dangdang. Mohon. Geus init Abah Dangdang bijil ka dia. Larian Igo berarti. Si Abah Dangdang neangan Igo deui ka dia. Itu Kang kopi biasa. Heeh, geus bieu teh dibejakeun Igo mah di tukang kopi nyusul si Abah Dangdang ka itu. Tukang kopi. Nya, Salah atuh. aku Di mah WA kudu nama. tuh nya. Tinggalin jika nama HP-na. Kayak HP atuh. Ya, ieu teh budaya dewa, Ya. budaya nama. Apaan pengalaman urang teh lamun ngageruan dulur Mohon. dina padaringan deui Ya, ya. sakala bolong. Sakala bolong teh ya. Ayeuna mah geus HP. Ieu teh budaya ngan meureun ieu mah budaya anu aya nilai positif. Padahal HP teh ki asal usulna teh tina telepon. Di telepon teh tina telepati cenah. Nya, eta. Kela salahna di mana Igo? Pan naon geus kesum. Henteu Eta teh ada. Henteu salah ngan maksudnya ieu kan urang kan ngomongkeun masalah budaya itu kok. Baheula mah pan urang teh lamun dek nyamat dulur anu jauh, Ya. depan eueuh alat komunikasi baheula mah. Sok kana padaringan we. Oh, tahu kana saya Kana seeng diomongkeun kadengeun ka ditu teh baheula. Tapi saya kumaha nyong. Nu matak ieu tadi teh ieu cek kan. Oh, ini tong dilieur abi teh. Ya, matak ieu lain teh kudu apal kana sajarah nu tadi teh ya. Tadi cek Kana asal usul kudu HP, apal. ti HP teh tina telepon teh tina telepati teh. Ya. Eta teh omongan jarak jauh. Apaan kieu ye? Sederhana sebenarnya mah laras pisan Kang eta teh. Ye. Ayeuna Igo lamun Ya. dek ngontak Abah Oo, nomorna nomor nu saha? Oh, nepi ka Abah Oo. Nepi. Moal ka Kang Hendra moal Moal. teh. Nya. Tah, ayeuna mah geus bisa dibuktikan ku teknologi telepati. Geus bisa dibuktikan ku alat-alat anu canggih. Padahal di baheula ge geus aya
aya sebenarnya. Mau iki. Jadi ayeuna mah kadang-kadang tina kemajuan zaman teh sok hilap. Nya, Tuh mohon karena asal usulna. Buat jual deh ya tapi ya. lain dijual deui. Iya, Iya iya. Jadi kan eta aya nilai go. Jadi alok kapungkur teh masian kemampuan teh anu onyoy sabab alatna can aya. Model tadi teh telepati ayeuna mah make haswe, bageuna mah make seeng. Lamun ngegeroan teh da bageuna mah can aya HP-na. Gabung mah dina cayong di desa ditinggal ini Ah. aya sakala bolong. Ayeuna mah kan video call. Video call ayeuna mah. Tah, jadi kieu semakin budaya teh maju, Nya. alat-alat kapangi kemampuan eta dikurangan ku alok. Sabab geus ditukeran ku ilmuna. Gitu. Oh. Berarti salah orang ini teh. Naon Anu ke HP teh. teu. Ngomong budayana cenah bakal leungit. Nya artina teh pan geus diberekeun ilmuna cara ngabuktikeun ku teknologi. Ya. Matak ilmu anu gagirna dikurangan ayeuna mah. Igo geus teu butuh deui ngajik sapi angin. Teu butuh. Ayeuna mah tinggal ngaji teh sapi tinggal hiji ayeuna. Naon, naon? Saya pikiran we.